Nanyakan aing jeung sedikit ngeusan. Laina naon urang Mang Den. Bisik Mang Den teu kuat, pan bisa diserpan ku urang. Lah ke mana dia? Baturan aing di dia. Tulungan Mak. Mak. Ada jurig. Beneran augen urang mah. Tu jurig di ditu. Ayo coba ge teangkeun. Aing jeung sok penasaran. Geus dorongkeun ke buah aing nya. Oke, ayo, segera. Puas aing keur peuting ceunan Mang Anjuk jeung si Turgen. Ternyata eta budak borangannya. Sugan aing masih Turgen wanian, jabeungeut tah serem. Orengan mah doang meong di pandian, murungkut. Pokona mah aing ke peuting. Kudu operasi deui jadi jurig medok. Sugan kana aya awewe lewat. Ditangkep ku aing menang banyak. Eta Mang Den, mentang-mentang geus pensiun jadi jomblo. Ngaledekan aing bae eta jelema. Kek. Ajis tuh doang nang. Kemari aing terus cuma anjuk saya penonton. Teangkeun ulah ku nya eta jelemanya. Tapi doang nasi eta kuring ngebatur cuma anjuk. Tapi aing niangkeun ulah lewat hareup ieu. Bisikanya oan ge ku saya eta. Ah kan, hujan geus cuaca bagus jeung nagihan. Mending lewat buri belah aing tong teu kanyahoan. Arah anjuk. Arah anjuk. Arah anjuk. Assalamualaikum. Teh. Pada mayar mall teh. Wih, kemana yuk? Ada mes cuaca tiris kieu. Sare gitunya, pura-pura sare. Teh. Atah. Nangtung dia. Assalamualaikum. Kok. Assalamualaikum. Kok. Wih, kemana isi mbok? Pura-pura sare deui kitu nya. Ata deui bae geus 2 kali. Mang Atep, naon dia? Geus loba omong dia. Mang Atep, ampun Mang Atep. Emang boga salah naon kana dia Mang Atep. Aduh. Ya, ngomong ya. Aduh. Ampun Mang Atep, ampun. Aduh. Kan dia, karena dia ulah macam-macam kena aing dia. Ya. Arah anjuk. Arah anjuk. Assalamualaikum. Punten ah, mana itu? Waalaikumsalam. Arek naon dia nadi indung aing. Wih, galak amat ah. Urang mananya ge sopan-sopan. Kalau aku masih ya emang dia pulang ke indung aing. Wih ah, pan sia ngegas gitu. Urang mananya ge indung boga anjukan termos. Aing boga masalah naon di Mang Atepnya. Awas dia ku aing Mang Atep, peuting ku yang sieunan dia. Aing teh peuting jadi jurig medok. Aing gara-gara si Aji sampai aing kotor bae. Mun aing ke pangkalan nongkrong nangguan Mang Den. Untung hujan serat.
Sampai aing tergudik. Geramnya dia aja panggil dia beak ya ku aing. Oh, ini yang nenge, keur ngaji. Mau pada kali itu. Astagfirullah. Galak amat, ah. Bagus, harus nuhun. Dia semua goreng galak deh. Dong namang deh mulai dagang ya Pak ya. Bukan juga lah, dan lewat mana kan. Bukan bisa bayar, tapi terus maten utang. Jangan beli langsung kerja, juga belum duit. Arah lanjut. Bila dia matennya. Woi, Mang Anjuk, ada dia. Aduh, aing. Digerakkan Mang Atep nih. Musuh buyutan aing. Jangan ulahnya. Jangan ulah. Rek naon Mang Atep? Mayar anjukan entah. Sembarangan bae dia ngomong. Kirahamureun aing anjuk kana dia. Aing dia nu boga hutang kana aing. Wih. Heula Mang Atep. Ayo orang boga hutang naon? Asal bae Mang Atep mah. Dia pohon tanahan dia. Pan dia boga hutang gelut kana aing. Kamari teh gelut urang kapotong adzan magrib. Wih. Jadi ceritana rek ngajak gelut dia ka urang. Kira-kira sorangan Mang. Ya mah hujan, magrib deui. Jelas. Jurig medok, reaksi kembali. Mang Atep, gimana dia? Tungguan dia koin dia. Mang Den, dari kamari ka mana? Urang di tangguan di pangkalan sampai sore. Mun tahu gejrot. Eueuh. Aduh, Mang. Campura kamari orang ya. Urang ka musibahan kamari. Emangna kamu musibahan kumaha Mang Den? Mang Den kamu musibahan naon kitu? Jadi kieu Mang Atep. Atuh urang keur rame-rame jualan. Malah cuet urang beulah. Hese amat ada si Mang Atep. Ditunggu anak ku aing. Dia biasa saya tak balik sok lewat dia, tapi nanti ngelewat-lewat saya teh. Astagfirullahaladzim. Atuh musuh gede eta Mang Den. Jauh cuet mah kumaha jeung ngurus bumbuna eta tahu gejrot. Terus kumaha eta? Atuh kumaha jeung Mang? Atuh urang lamun teh cuet mah tuh moal bisa gejrot. Ari Mang Den keur emosi tanaon jeung eta. Keur ngagerus eta cuet sampai bulah gitu. Apa keur aya masalah jeung Neng Rika? Sulah Mang. Ulah ngomong ka mamana. Terus kuduna bae cuet beulah. Lah lajeng Mang Den. Atuh dasana ke musibah. Sahanu nyaho. Lain. Urang keur sore tadi manggih si Ajis. Dipepek ku urang. Bonyok setan. Digebugan urang. Arisya bukan masalah naon Mang jeung si Hadis. Atuh urang dendam keneh Mang Den. Keur ieu teh urang gelut jeung Mang Anjuk pan seta. Ngebatur ku urang jeung Mang Anjuk. Dah Mang. Siang sekolah teh gelutan keneh bae. Aneh aing. Dah Mang. Baik bayu disputing. Atuh kolot ge umur urang Mang Den. Birahi urang masih anak muda. Aja hari gitu mana? Semua baik. Malam Jumat di pohoan. Oh Bang. Mang Jumat lagi ya? Oh Malam Jumat ayo. Atep. Iya, Lah Mang Den. Bejana jelema paeh ku jurig. Ih, lain kitu Mang Atep. Jeung urang mah sieun. Komo urang mah borangan jelemana. Duh, aing nunggak bulu deh lah. Tah dia, anu ditungguan koin karek datang. Lah Mang Den. Buka muka bobo aing masih kena sieun kana juri. Geus ayo tuturkeun urang bae. Benang dia ku aing, Mang Atep. Keur beurang dia ngagebugan aing. Pare dia ku aing dising-sieunan. Kek Mang Atep. Tuh kan cuk urang ge. Naon ieu? Urang ieu. Panan deh ieu mah. Jauh sih mana bukan Kayak hari itu nah anu putih Mang Den.
Jauh jeung itu. Naon dari ya, ngadeket aing dari ya. Dekat mana dari ya? Oke Mang Den, tenang we urang kadoa ke. Alhamdulillah ilah. Goblok mengatep, heh. Emang aing jurig beneran dibacakeun ayat kursi. Amin. Amin. Den, kok anta jurig mah amin amin. Amin. Dibacakeun ayat kursi. Jurik, ampun. Akan dari aku aing. Dasar maing lapar, tadi neangan uduk mah utung eueuh beak.